Aing mah gawe teh kieu we jeung kieu. Nganalkeun gawe hiji mah moal mahi. Nanyakeun solusina ka si Haji. Si Haji ke mana? Ji, Haji ke mana euy? Oh, itu si Haji, Ji. Kunaon? Kela. Haji. Kunaon, Ji? Kieu Ji, urang teh di imah pangabutuh beki loba. Nganalkeun hiji gawe mah teu mahi. Kumahanya urang minta solusina. Ji. Sarua gawe hiji mah teu mahi di dia oge. Tapi Ji, ningali batur mah ku kerja sampingan mahi. Jadi Ji, boga kerja sampingan mah gawe ongko, sampingan ongko bakal mahi Ji kekurangan teh. Sok cobaan Ji. Kudu boga sampingan Ji. Kitu wungkul. Oh, atuh heuh nuhun. Heuh Ji, sami-sami. Sok cobaan Ji. Si Haji mere solusi sampingan mah babari. Atuh aya samping mah di gudang ge. Aya iya samping euy. Tuh babari gawe sampingan mah. Di samping aya di dieu. Penghasilan ongkoh samping ongkoh. Bari kieu. Geus aya mah tuh keur gawe tuh samping geus aya. Tuh tinggal init gawe ayeuna mah. Gawe ongko samping ongko babari. Bebeja kasih Haji geus aya. Gawe ongko samping ongko. Ji ya tingali urang tuh geus make samping, gawe ongko samping ongko tuh tingali. Lain sampingan gitu Ji, kuduna jualan dagang kumaha we Ji ngasilkeun duit. Kumaha si Haji mah haji Aduh salah deui.